Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh serang simkuring Imeng Lasmini. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun materi pengajaran bahasa Sunda kelas 10 semester 2 nyaeta wawancara. Wawancara teh dina basa Inggris mah disebutna interview. Inter artina antara atawa lalongkrang, aya view artina paniten atawa panampo. Wawancara teh nyaeta kagiatan guneman atawa tanya jawab secara langsung antara dua orang atawa leuwih. Tujuanna pikeun menangkeun informasi ngeunaan tujuan nu dipiharep tur geus ditangtukeun samemehna. Dina wangun wawancara aya dua pihak nyaeta nu ngawawancara atawa interviewer jeung anu diwawancara atawa narasumber atawa responden. Sababaraha wangunan wawancara nurutkeun para ahli diantarana nu kahiji nurutkeun ku cara ningrat. Wawancara teh nyaeta cara pikir ngarengsekeun hiji pagawean pikeun menangkeun informasi secara lisan tur komunikasi langsung jeung responden. Anu kadua nurutkeun Sugiono ditalakeun yen wawancara nyaeta teknik ngumpulkeun data anu terstruktur atawa henteu tur bisa lumangsung ku cara face to face atawa jaringan telepon. Naon wae rupa-rupa wawancara teh? Dumasar kana carana, wawancara dibagi jadi 3 rupa nyaeta nu kahiji wawancara mandiri, nu kadua wawancara kelompok, anu katilu wawancara konferensi. Nu kahiji ya wawancara mandiri atawa individual nyaeta wawancara ti hiji interviewer tur hiji narasumber. Nu kadua ya wawancara kelompok. Nu wawancara biasana leuwih ti hiji, narasumber mah bisa saurang atawa leuwih. Nu katilu wawancara konferensi. Wawancara nu ngalibatkeun sawatara narasumber, upamana acara talk show dina TV atawa diskusi publik. Dumasar kana sifatna, wawancara konferensi dibagi jadi 2 rupa nyaeta nu kahiji wawancara kauger, nu kadua aya wawancara bebas. Wawancara kauger sok disebut oge wawancara tertutup. Artina anu ngawawancara kudu bisa ngajaga rupa ning rusiah atawa rahasia tina informasi wawancara, upamana identitas narasumber atawa informasi sejenna. Nu kadua wawancara bebas nyaeta kagiatan wawancara nu daftar pananyana teu dirumuskeun heula atawa dadakan, diluyukeun kana situasi jeung kondisi wawancara lumangsung. Naon tujuan tina wawancara? Wawancara biasana lumangsung lantaran sababaraha hiji sabab atawa mibanda tujuan. Di antarana nu kahiji mastikeun bener henteuna hiji kajadian atawa sok disebut oge aktualitas fakta. Nu kadua nyangking pamadegan resmi langsung ti narasumber. Nu katilu ngaguar pamanggih ahli. Nu kaopat konfirmasi pikeun babandingan data. Saterusna struktur wawancara. Struktur wawancara kabagi 3. Nu kahiji aya bubuka wawancara. Ilaharna dimimitian ku salam pamuka, wawanohan antara nu wawancara jeung nu diwawancara. Nu kadua aya eusi wawancara mangrupa tanya jawab di mana anu ngawawancara ngajukeun pananya tur dijawab ku nu diwawancara. Anu katilu pamungkas wawancara mangrupa panutup tina kagiatan wawancara. Ilaharna ngahaturkeun nuhun kana waktosna, ngucapkeun salam panutup tuluy pamitan. Sawatara hal nu kudu diestokeun atawa diperhatikeun samemeh ngawawancara. Nu kahiji tangtukeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Nu kadua tangtukeun saha anu rek diwawancara. Nu katilu tangtukeun iraha jeung di mana wawancara lumangsung. Anu kaopat jieun angket wawancara nyaeta daftar pananya anu biasana disusun ngagunakeun prinsip 5W 1H.
Nu kalima, siapkan alat tulis tur alat rekam. Nu kagenep, dina lumangsungna wawancara, hadena ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Anu katujuh, tuluy catatkeun informasi-informasi anu penting ti narasumber. Leuwih hade aya dokumentasina anu mangrupa rekaman, foto, video, jeung saterusna. Satuluyna, dina ngalakukan wawancara, ulang kudu ngabogaan tata krama. Tata krama wawancara teh sarua bae jeung tata krama dina kahirupan umumna, nyata sopan santun dina gaul jeung papada jalma. Ditambah dina lumangsungna wawancara teh kudu anu kahiji nu ngawawancara kudu netral, artina ulah nyawa dikana katerangan ti narasumber. Anu kadua, nu ngawawancara kudu sopan. Someah tur ngagunakeun basa Sunda nu luyu jeung tata krama. Biasana ngagunakeun ragam lemes atawa hormat tur luyu jeung undak usuk basa Sunda. Rupina sakitu nu kapihatur ngeunaan materi wawancara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.